Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina danget ieu sim kuring sejak medar carita anu judulna Sasakala Batu Kinyang Cimerang. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Baheula di Sukabumi aya hiji nagara leutik anu katelahna nagara Geger Witung. Eta nagara kaasup kana wilayah kakuasaan Karajaan Pajajaran. Hiji mangsa Karaton Geger Witung diburak-barik ku musuh. Raja katut kulawargana meh kabeh perlaya anu nyesa teh mung saurang nyaeta putrina anu jenenganana Putri Laras Pandan Layung. Manehna oge bisa salamet soteh pedah keur taya di karaton. Nyi Putri nuju ngayonan musuh-musuh Pajajaran anu ti belah wetan. Nyi Putri Laras Pandan Layung kacida sedihna basa apaleun yen nu jadi indung bapakna katut adi jeung lanceukna kabeh geus perlaya. Katambah deui nagarana geus karebut ku musuh. Manehna tuluy indit sakaparan-paran ngajauhan nagara anu dipika cintana. Miangna Nyi Putri teh kabelah kidul mapai-mapai jalan satapak nepi ka hiji lengkong. Bluk nyuuh kana tunggul segruk ceurik bakating ku nalangsa pangrasa dirina teh ngarasa kadungsang-dungsang taya pisan pamuntangan. Aduh Gusti nu heman tur maasih sim abdi tulungan dikakayak kuno juling anu taya pisan rasan. Kitu inghakna Nyi Putri basa dirungrung kabingung. Ngong aya sora teka tempo jirimna pokna teh. Nyi Putri tekedah bingung, tekedah muyung. Ayeuna
gerak pilari patapaan Kiresi girang Madenda anu aya di Curug Cimerang. Nya didinya Nyi Putri bakal jadi pangeling-eling balarea. Jung geura papai. Jep sorak teh jempe. Laju Nyi Putri cengkat. Ceurigna rada leuler, hatena ngarasa teteg. Sanggeus menang pituduh mah. Jung Nyi Putri indit mipir-mipir pasir. Mapai alas. Lebak jeung lengkop kabeh disarang. Leuweung geledegan ge diasruk bari jeung tawakal. Hiji mangsa Nyi Putri manggih walungan leutik tur deet. Ku Nyi Putri eta walungan teh dipapai nepi ka girnan. Sugan jeung sugan patapaan Kiresi girang Madenda anu keur diteangan kapanggih ku Nyi Putri. Teu lila akhirna Nyi Putri nepi oge ka hiji curug dina lebah lahan anu datar. Katempo aya saung leutik. Samar-samar di jerona aya nu keur sila. Aki-aki sirahna make iket. Janggotna panjang tur bodas. Hareupeunana haseup ngelun tina parukuyan. Ku Nyi Putri eta saung teh di deketan. Sup ka jero. Sanggeus dibagiakeun ku si Aki. Si Aki nalek ka Nyi Putri. Naon nu jadi marga lantaran anjeun aprak-aprakan nepi ka patapaan. Kitu pokna si Aki. Derak-derak Nyi Putri nyaritakeun lalampahanana, lalakona ti mimiti nagara geger Witung digempur ku musuh tug dugi ka harita. Diteug-teug teu aya nu kaliwat, dipapai taliti pisan. Sanggeus kitu mah tuluy si Aki teh mere saur pituduh nu kudu diturut ku Nyi Putri. Nyi Putri kudu tatapa dina batu rubak anu mucung hoa dihandapeun Curug Cimerang. Kitu pituduh ti si Aki. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama. Nyi Putri ngamimitian tatapa. Eyang resi oge sarua ngan pedah beda tempatna. Panceg sataun tatapana Nyi Putri teh awakna dumadakan leungit. Leungitna teh
diberung kuawangi anu nyambuang sabuderen curug. Sirnana waruga Nyi Putri laras pandan layung dibarengan ku sorat cai anu ngaguruh. Curug Cimerang caina ngagulidag mani umpalan wahangan anu kahilir asalna leutik sabada harita robah jadi gede. Eyang Resi girang Madenda kagareuwahkeun ku sorat cai nu ngaguruh. Anjeuna lugay ti patapaan ret ka Nyi Putri anu aya ngan saukur bentena anu ngalumbruk. Sanggeus kitu Eyang Resi sasauran, geus cunduk nutug waktuna, geus mekas ninggang ruasna Nyi Putri papantunan Batu Kinyang baranahan Curug Cimerang ngadeg ngababakan. Rengse nyarita kitu brak tapak deku hareupeun saung pasang petana siga nuker semedi. Telila las leungit teu nunda ciri teu nunda tapak nu aya ngan saukur saung urut anjeunna tatapa. Saurna teh Batu Kinyang tina benten tea baranahan janten batu harerang pabalatak pating sarelap di sapanjang walungan Curug Cimerang. Malih kabeh dienakeun mah ngadeg lembur ageng anu katelahna lembur Cimerang. Jag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.